tina o naon si jeung tina o tina e tuh si ibu sok Masa Jakarta waduh lama di sana saya lama di Jakarta naon jalan jualan celana cangcet imang ada pan di Gregel grogol ai mana ngan di Jakarta tidak bete kunaon di bete kenyer nyer hese mere kekerehet merengkel keket mengkene neneng Jakarta teh meletet keleset neneng ngeleset rek mere nenen waduh eta ada atau nih kasep bu eta irung merisa gede lunca sih irung atau dipermasalahkan saya liangannya keur ngamekan nah kunaon paretona salah apa jeung emak kunaon bapak ada berkakandungan 8 bulan bapak ngalongok wae kekecol-kecol cing tino naon deui deh ya siapina i sia ismirin dini heeh cing ismirin dini heeh sok-sok buru ngarakeun payuyon biici Res punten ici punten ieu mah biici nu kamari anu katepet palupu cepet pulih nya heeh biici tiih dipipir sisirin pil sisi beli disidik-sidik mimi nyiwit birit ici ijit gede-gede sirin dil ici nyirilik pipi nyimimi digiti bener adang cing tino naon deui cenah tina o bahasa Jawa mah wah ari punten dah mun diwalarna heeh monggo monggo umpami mangga jali monggo colok mangga tuang rujak monggo toong rojok leuwih ruksak mana sih deh cing geuningan tina o os morondono sok tina o sok os morondono heeh cing boro hoyongnya sono bogoh tos moroso ponok jodoh montong sok ngolok sok ngeronyoh kakaya non nyokot kolor rontok nyonya karena nyonyo ai maneh sih deh apaan sahur bapak lurah oge naon sahur bapak camat air susu ibu sangat baik untuk perkembangan anak jeung bapana bapana dibawa sih deh mereka dikemasnya menonjol dan kenyal waduh anti basi wow praktis dibawa ke mana baik dan cocok untuk semua umur ai maneh siapa indungnya ini masih semangat masih hiji deui cenah mangadang jadi tuh tina e heeh cing sok tina wios hese tina mah tuh kembali sosok tong ngerakeun payoyon sih euy lagu maha tarosen ka Pak Ade bae cek Pak Ade ge sosok tina e geus merendeun heeh mending lagu sosok tong ngerakeun payoyon sih euy mending lagu turun edan cocok sete buru tina e geus merendeun heeh kayak urang kumpulkeun heula engang ke kuburulah jeung paruna disawer cenah anu bener nya ke pacamat sosok buru leres bener ai maneh pakai kaca-kacangna ai mah ya geus luasan urang mah geus kolot oge ari kira-kira podo mah nya kudu sakola we sok geus merendeun eus merenden heula euceu melem ngapel belum payeu heuy deh naon ai maneh beungeut tina berem beheung nah beteng beber nah kaliwat hiji jurig sih teh balikan deui berem beheung nah beteng beber keung sata jeung keung keung atuh saha ya kapoek atuh monyong siji kali tina jadi disangakeun ka bapak-bapak nu masih keneh haraya nya masih keneh jarum meneng ka bapak urang ku suhun mohon nu lami tetep mang madah nyangkeun Pak ya abdi ti Papua laguna eta naon eus meureun daripada dilebetkeun kana memori HP sok saya teh mihara reset ulah sih susah buru kenana tina dek bilih dilebetkeun kana retun mangga sok oh
Kayap karahari jeung banter gagot dadah jeung babarah Gitu payon. selengkang kayap ngakawa kayap natep banter porom Alah. kayap ngenek-ngenek beteng banter cekekek banternya kakak tehebul banter korona Tadi kumaha Mang Adang. mata orang teh kudu pinter Heeh. lamun kolot bodoh kudu diajar Kudu diajar. kolot aya kahayang kudu diperjuangkeun Bener. matak abdi alhamdulillah tina silat tina ngaji oge ayeuna teh diajar di dieu Adang ulah sok ngizinkeun ieu teh dicanak usaha ku payoyon si teh ngaji namanya bisa ngaji. iya abdi masantren di Sularaya beah katrol 5 Dikumahakeun. dijual hari Ah, semua ikan. Cing amunnya mah Adang bisa ngaji cing goblok-goblok Mang Adang biasa ngaos goblok-goblok. Ikan. umamun teh bener kiraat mah Kembali nada namun musik mah sok. umamun teh napak tajwidna Kembali sok. bae Baik sok. Jomang Said ngarawih ka bapana minta dipangamalikeun motor Mio Alah. Nya yang ngaos pada gitu sorry ibu-ibu PKK. yen lepat Ayatnya nih kayak itu nanti. aya Cikan. Vario Mega RG bae Alah. Kayak itu na. Hari inung nangah batin lantaran kahayang anakna cantang tu bisa kacumponan Waduh. Sabab mah Adang. sabab usaha naletingan kuru koreh Ay Mang Adang bener mah Adang. tingalikeun Nya. ya tah kan ting ti kedang kancana sanalika Heeh. jago silat Waduh. purwa tuh tingali Cing Adang bisa silat gitu. Tomat Putra Panglipur Heeh. Pusat agak lawu